aing teh. Menang di mana teh motor? Motor aing kakang beli tadi. Percaya aing mah. Kalau bawa ngomong sia, beneran nama motor aing tadi si Gilang dibegal tah. Anjang yang beli tadi ini mah. Di mana? 1,5 juta. Kalau bawa ngomong ditojok. Aduh, ampun cek. Aing kilo. Aduh. Gua aing macan kuat. Ampun. Bangsa tuh. Ampun. Ampun cek. Gua aing macan kuat. Ampun. Ampun cek. Cenah teteraku bedog, cenah temempanku pelor. Awak gede, kumis baplang, diajak tarung jeung meong. Tepisan-pisan kasebut jawara jago. Awak ngapinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo. Kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Sok ngajago, lamun masih dahar kejo. Sok balaga, lamun acan siga wajah. Usik kuning, ngapang isim, yang jawokan sakendongan. Didengar domba ngabubrak. Sok polontong, lamun masih dahar lontong. Topet peletek, lamun masih dahar lotek. Usik kuning, ngapang isim, yang jawokan sakendongan. Didengar domba ngabubrak. Parah tuh teh picangah. Udah aing tuh nya. Aing sampai kieu, aing kudu napang calung ieu mah. Halo. Hei, kenalan? Jemput aing ka dieu di Parapatan. Hah? Minta jemput? Oh, pan sama motor berenang. Aduh. Oh, aing kadinya enak. Tangguan. Wah, bolon sih. Parah. Astagfirullahaladzim, ayo kunaon cek. Aduh, aing mah. Dimana si tukang warung aing. Ternyata eta motor tadi urang beli. Anu nubogana si tukang warung. Ieu kuat sakieuna. Ieu mah rugi harta rugi raga ieu mah. Suwe lah. Ah, surang balik be. Ayo, urang ngobrol geura ubaran eta. Ayo tuh. Ini mana? Waduh, aing mana? Gila. Ya baik ya mah. Siapa nih motor ID dia? Kira datangnya ya motor. Cek aing ge eta motor bakalan datang sorangan. Percaya siapa aing? Juk mau balas dendam gitu ke begal. Bosen aing. Eta ngalayan si bogel bae, geus ere 2 kali ku aing. Kena dibalas ku baturan aing. Saperguruan. Karena mah barbar. Keren tuh. Berarti barbar. Iya, lebih barbar di aing sama jelema. Titik ku itu. Jelema mah masih lalaki. Terus? Tapi na kasurupan setan banci. Manya aya kitu nada. Beneran. Edan nama.
Mau orang ke mana? Nak kayak mau baturan mak. Pak perguruan mak, nyana minta bantuan. Kan lainnya orang kayak mah dur aing Mang Wakwau. Sama kedong baik. Kayak mau baturan mah heula yuk. Oke tuh. Panjang umurna baturan aing tuh. Iya. Saya ngarana. Mak, cager. Kangen aing mak. Kumaha ieu damang? Coba kita tik baik. Ay, mamanya sih. Bener. Iya. Bener, Mak. Iya, Atau orang aus ngora. Salim, adik aing. Oh, Adina, Ini saya. kenapa dia? Anak gua aing. Be, gantengnya. Oh, Mak, aing bawa tugas. tugasan dia. Motor aing kamari aing dibegal. Tapi Sana. orang males. Gak level lah. Ngayekeun na ku preman. Preman di mana? Pokoknya mah preman nu daerah Budak Leuweung lah di dia. Oh, di dia. Bener, Mak. Oh, macam mana artinya nak? Pokoknya mah pang bereskeun nih motor. Wih, tenang baik ya mama. Hati Berapa? beres. Geus males dah. Ngalayanan eta preman 2 kali ngalunjak ayeuna ngabegal motor urang. Hadena balik deui. Oh, gitunya. Pada dicicingkeun tah preman tah. Tenang baik, aku mau beres. Ngalundak tanya preman. Mak barbar pasti si bogel. Eleh ya. Kabehan Tenang ya mama. Oke, siap mah. Apa apa aing nih? Di Banten, di Gunung Karang. Oh, bener. 14 tahun. Naon tah? Yang tukang jualan jauh tolong. Ya. Muasan daerah mana ya ini, Mak? Wah, tuh mama di daerah Medang, ngeri. Urang muasa Budak Leuweung ya di dia. Oh, udah ngomong. Mm-mm. Wah, hebat. Hebat oge nya. Iya, hebat dong. tuh. Hebat, aturan mama gue. Detik-detik ge. Agung di Gunung Karang. Cuma letik bae teh teh na. Letik-letik ya aing ngecangker. Emangnya sia. Bae kena begal deui, kena begal deui. Kenapa dia mak kieu? Terus mah ayeuna mah ngambil langkah naon ya jeung ngabantai ta si bogel. Kesel urang mah. Mama mau ngambil langkah naon? Mama nak langsung nyangkeun sekalian dia. Nan, kayak mau bawa turun nak, bawa turun ke mana dulu nak? Dulu urang mana? Eta sih sa. Bang Wakwau. Bawa ku. Oh, Bukan bener dia. Jangan apa kana mah urang mah minta tulung menyang geus males urang ngalayan si Tenang bogel. bae tuh mah, bisa kumaha dia tur. Tinggal terima beres pokoknya mah jeung Oh, barbar oh, namanya. mah. Oh, Ada ya? oh, tenang. Ya. Kek, kapan-kapan ada deui mah. Urang Pasti. Oh. Oke. Oke. Tuh. Eta. Baturan aing mah barbar. Oh, siap. Beuh. Ya, ada. Iyalah. Bikin aing segagah. Iki eleh. Ele aing sama jeung manehna mah. Manehna mah guru aing. Sabar, eleh mah kudu berguru deui nya. Aing kudu ngaguru teh ka manehna supaya mah baksat. Anu kolot molototan Lungora tuluy nyakaran salaki nu kawalahan tuluy ngamuka posodan. Bandeng urang nyanyi bae gari yang suruh Biasa we mami sok parawusing isuk-isuk. Ya mami. Tapi rek OTW heula nya berangkat gawe ieu urang budak mesti ngadaraguan di lokasi. Ya setoran ngan sakieu hampura ieu nya. Ieu keur arehe parkiran mami ulang bawelnya doakeun papi mudah-mudahan papi usaha berhasil jeung mucekil nya. Itu. Geus kan itu. Ya. Mami ka papi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ngan sakieu ieu duit setoran. Naonan mah kana naon? Gana mah si papi ieu selingkuh ya. Abohongan mami. Kan ku mami diselidiki. Duh, aing poho. Kamari hasil sekol kaler, wain jadi store sama Adam. Aing kemana mengenal lah. Jadi itu kebenaran ayah Kang Adam. Salaki nu kawalahan tuluy ngamuka posodan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang. Alhamdulillah sehat, ente sehat. Alhamdulillah Saya sehat Kang. sebejik jeung sehat kemana? Biasa men mau beraksi deui Kang. Terus aing si eta nu gendut gempal teh si Ligboknya. Iraha balik kita. Mana mah keur penting aya balik. Oh, ya balik. Terus maksud tujuan ente kan dia rek naon? Ngegerak juga lah. Ah, oh jawara wae tulak cangkeng emang aing tulak cangkeng pantes. Urang masih urang ka dieu Kang. Urang kamari poho. Gitu. Sekol kaler. Cenah storekeun. Ya lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ih, ya ieu. Panjang bujurna. Kaget teh. Alhamdulillah. Woi, semakin gitu wae euy ente. Alhamdulillah. Kos lauk buntang ya. Makin dahar Laut mah. sapu-sapu. Ya seorang itu dapat kamari, tenang pikiran, kemarin komplit. Keren bae jeung sama. Ente heula laporan tadi tah. Eta masalah sektor kaler.
Orang kamari poho kan ka dia teh ya. Can setor. Ai masalah poho cuma sekali mah atau ulah seterusnya eta alias gede bohong. Terus ente Nah, orang kemarin terdatang dia nama. Kemarin orang komplit Subang. Jadi orang itu nguruskan, tapi alhamdulillah lancar. Aman lah orang lah. sip aja gitu mah. Iya. Tapi tong bohong sipnya. Ya, oke. Nih, setoran mana ya? Sini kenapa baik? Nah, betul. Wey. Badan. Alhamdulillah ya badak ya euy. Lancar setor kaler benang kabeh Kang. Bagus lah. Sia-sia ini ya. Kela, ya jeung uang kasnya urang buka cabang baru. Siap. Menang wae sing percaya euy ka Siap, urang. siap. Ente Curang gimana ya? dihitung heula ke heula. Ya jeung bagian ente ya. 1 2 3 4 5 6 7. Tah, ada 8 bagian ente. Berapa menang lah, Kang? Hah? Berapa temenan? Aina ente kan can setor. Oh. Nya lain saya pilih kasih. Iya bagian ente iya. Tah, kumaha? Wah, masak kieu dong menang naon. Lain masalah menang naon kitu. Permen gula ya. Pan ente can setor. Nah. Engke lamun ente ngesetor, eta aya susulan tambahanana. Oke, Kumaha boleh. gitu? Boleh. Boleh tambahan deui ya. Moal. Kasang ka bohong. Lain masalah gitu euy. Atuh jeung isinya kayak kurang. Lain masalah gitu dengekeun ya. Saya ya. Dia soalnya ya Kapolda sok kurang restoran, kepolisian dapur alias Alasan mami. bae ngomong bae Wah, ame deui. Iya, lain masalah Hobi wewe kau, deui. Ente lalaki, urang lalaki sama-sama punya hobi. Ayeuna kieu geura berangkat, geura bereskeun wilayah anyarnya tugas-tugas ente. Di mana ngaranna? Pojok Sengkol. Pojok sengkol. Iya, Eta Pojok belah Sengkol. mana, Kang? Orang Eta mah punya masalahna, ya. kawasan barat wilayah urang mun teu salah. Oke, siap-siap lah. Tapi tong boho nya nah doa supaya kapanggih ka barokahan, Amin, amin. kapanggih ka salamatan, kalancaran jeung segala macam nu dipijah hayang urang. Siap. Jangan berangkat, ulah siap bae. Sudah lah. Nang Nyaut teh. Lokasina. Bogel tinggal. Mana aing teh nyaho boga sungut tanya ka ditu, boga Kamari mati. mau mesti nyaut. Jangan pakai tuh mabur-mabur. Lah, lihat. Salaman cium tangan heula. Tuh. Kira berangkat Kang nya. Ngalunjak sih ulah kitu eta meja aing. Mabur. Saeutik. Awas ya. Bagian si Mami, ieu bagian si Mumun. Aji, banget aing jadi beak kieu goblok tah si tukang warung. Isin moalnya aing nyamperkeun nang ara. Ganteng-ganteng kieu aing jadi beak kieu banget. Tapi coba bae ku aing keteangkeun. Sugan diusap kumanehna. Komo bade di parende mah. Wah, ngeunah ieu. Coba teangkeun. Tuh, pucuk cinta ulan Jamilah emang naga sih. Neng emang ditempo di jauh gimana? Aduh, hai. Yen, nggak terhati. Sikat Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Itu kunaon mukana? Iya, tilas kemarin Neng, ngiring demo ke DPR. Tersengaja keajar polisi. Nya, entos atuh ayo urang ka rumah obatan. Bener Neng, atuh obatannya. Muhun Tupperware. Tuh, Hayu gaskeun. Kan si papi, namun kanyaan ko mami selingkuh, kira siya manukna. Wih, ya duit lumayan ya coba ayeuna mah ya. Tamana si Mumun ya, jadi ku aing ditraktir ayeuna mah, nek diajak shopping ku aing ayeuna mah. Mun. Itu si papi kerhitung duit, ngomong-ngomong itu bukan duit, duit nih barerem. Mambohongan aing, kira siap pipung teangkeun. Mun coming mun. Si mami mah, kapolisian dapur, menang dikipuak penyeles di bohongan. Gitu bae kalakuan tang ngabohongan mami, boga duit. Eta buat duit nih barerem.
Mumun saya teh si Mumun teh. Mami ulah salah paham. Mami meureun salah denge lain mumun, ieu mah maman. Maman saha si Mumun? Maman, mami meureun kapoe leumpang ti ditu kapanasan salah denge. Mamanukan meureunana. Sing percaya mami ke papi. Tetulih henteu. Mami masuk percaya wae ke papi. Tadi kan duitna tambahan. Papi, ieu mah jeung papi ieu nya jeung koalisi di luar ieu cabang anu lain. Bohong bae. Lalaki sok ngabohong makeun aya balaina kena ge. Ngobongan pamajikan mah. Ulah nyumpahan teh hade atuh ka papi. Lamun tadi tambahan boleh bere dalkan window kitu tah. Mun ka ditu. Dalapan windu mah aduh, jangan begitu juga kali mami, bisa-bisa bekarat-karat, nggak bisa ngebor kali. Kajen. Tadi tak? Tadi kan Dita. Sabar atuh keheula diuji heula ku papi, ya bagian mami sabaraha, bagian si Mumun sabaraha man. Kadi kan. Lain kitu bagian koalisi di luar cabang anu lain. Ngomongan pamajikan mah. Ulah ngadoakeun atuh. Ya. Kitu. Adek koe ge. Ampun mami. Nyanggas mami ngeliat balik. Awas jangan ngebohongan deui ka mami. Nyanggas, gerak mantap ke ditu. Dasar bibir bikang, bibir opat, kaleng-kaleng. Jadi kegel kan ya, daerah pojok senggol kan luas. Cuma orang bagi tugas, aing belah hilir sagirang. Oke siap su. Enggak segera laksanakan itu tugas. Ya, surang ayeuna berangkat. Oke, ketemuan di warung Mang Oleh nya. Oke siap su. Aing belah hilir. Oke. Enggak segera ge. Hoi. Kamaran. Maksudnya naon yang ngeurak warung aing? Kamaran. Biasa lagi warung aing aman. Naik nanya ke bela dia. Sia teh nyalet tah warung aing rarehe. Bodoh aing mah. Kamaran. Bara. Goceng. Yo. Berapa itu sia? Bangsat doangan, semua orang aing rarehe, kayak tukang palak di gayeuna. Mun awakna leutik mah ngasih sikat ku aing dah. Kamaran. Nah, Kamaran. kamanan maksudna? Kamaran orang kamanan nanya di dia. Kok tubuh-tubuh kamanan? Segera lu kamu. Kemana sudah? Tetep bukan duit dah. Karena dagang di pasar urang. Dia acak-acak tuh dia. Sembarang mana kacak bayarnya? Kumaha sih? Ngomong. Saya duit saya mau sih kan. Kalau kita tahu di pasar mau sih. Segera. Kumaha sih? Kita guys. Lo gopeng, lo. Goceng. Perwarung goceng kurang. 2.000. Lu ngomong acak-acak kurang ya. Pinjam duit kemana harinya? Tanya tuh, kayak bawa Segera. Kumaha pada mantanya tepugu-pugu orang terbijak tenang keduanya dan dua akhirnya nanti tiba-tiba kayak kumaha Sih. awas sama ka dia nya Gitu ya. Awas kan ya. Goblok, wis motor aing dicokot, enak cinta aing oge. Ka beneran aing boga peureup nyegluk. Jajal ah. Aduh, emang bener dia bilang kena ngenaheun. Yuk, gaji neng ya. Maksud sia naon, Mang? nya ieu siana tunggu wae Ya motor di mana sih ya? Nang meuli lah, loba duit aing mah. Ini sigara motor aing. Ulah sok ngaku-ngaku. Mana buktina lamun eta motor sia? Ini sih aing bisa terpercaya mah ye. Sia tah. Bohong ngaku-ngaku teman Neng. Neng nyaho meureun mau bujura sarua jeung motor. coba ka dia buktikan Bohong Neng, ngaku-ngaku teman. wah bener ya mah aya dina bujur dina jokna Bener kan? berarti bener ya motor Ini sih ya. Ini jeung aing sih. Ayo. Bang, ampun Bang. terus
Neng, nama nu balik motor aing kapanggih. Ih, jadi motor ade dong. Oh, tuh. Ih, neng jadi boga gede ka AA. Urutan lagi ya, apa Yang ke satu air yang di pelan. Tuh. Aing jadi enak. Jadi boga gede air, boga motor bilang. Kira-kira ngejajal deui. Kalau memang jalan no. Monyet sih, Mang. Jaga monyet. Cak. Keamanan, Cak. Kayak naon ah? Keamanan. Keamanan naon? Manan warung lah. Emang aya keamanan kita? Aya lah ayeuna mah. Kayak aman teh warung, da cak-acak weuing. Aduh, masa Allah. Mama siran, geran. Cuma temukan naon. Atuh keamanan heulan be, geura goceng. Teu boga nya kerarek kieu. Tenan heula kokoreh ke da tutup panci naon Ake kita. sar asam aya. Embong, dahar. Aya baso. Embong, nang duit. Ih, sepi dagang na cuceuna. Bodo amat pokona mah duit goceng. Aya 1000 hayang. Embong, goceng. Goceng. Ieu mingkana di bawah si Iki duit Geran. Kumaha kieu nya. Cak-acak ya warung ya. Aing nyari acak-acak ieu. Ieu aya gope. Embong, goceng. Kan goceng. Heeh. Aja kakara aing pos kieu mah ditu aya biasana mah. Bisa nama eueuh, nama aya. Eueuh. Kayak aman mangkana. Ih aing bejakeun ku aing kege ka salaki kami. Pejakeun, sieun. Aman. Geran. Ajung geus sih duitna. Heeh. Saki bae. Oh, goceng. Tapi ti tadi teh kudu geras beung aing. Aing masyaallah. Ah, nonya. Heeh, ulah ka didieu nya. Nduk. Ih aing. Cak, Hei, kamanan, Cak? ih ka mana naon? Manan warung lah. Can ih teh anu meuli na ge. Tuh, pokoknya mah keamanan be, aman bungi warung. Atuh, kumaha can aya ieu can tuh, can anu meuli kumaha ieu? Ya tuh nggak mau tahu pokoknya mah keamanan be. Keamanan naon? Warung lah yang aman bungi warung. Atuh, engkeun heula deh. Tah hiji. Gope. Oh, kayak dibayar sih keamanan goceng. Sini acak-acak pengen warung lah. Kumaha main acak-acak bae can menang ieu ieu pelanggan. Itu mah urusan lu di dinya, itu mah keamanan be goceng. Keamanan ani mah aman di dieu mah. Itu bisa gitu, enak mah wilayah urang. Ieu mah kabeh ge wilayah urang dieu mah. Itu bisa gitu, enak mah urang ieu nu nyekel warung. Emang bukana? Pokoknya mah yang aman gua mesti acak-acak di warung. Buruan. Ya, batu ya. Sieun aing mah lompan bareng aing. Manya. Sok tah. Siran. Di mana ya? Geran. Nya ya. Kemana duitna ge eueuh teu can meunang. Geraan Orang teh anu di kolong. Gerannya, urang neang heulang sugan gope. Buruan udah lilai. Atuh ke heulan. Bisa boleh cak aja kau yang lilai lah. Insyaallah. Geraan. Ya. Masih ada tuh. Tadi ke kudu ras beung meureun aing. Insyaallah. Ayo. Wis keren kidak. Aduh, suwenya eta begal. Gara-gara aing dibegal aing teu. Mau motor lumpang suku. Waduh. Tak. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cager, Ceng. Alhamdulillah, Mang. Iya, tumben lempang cokor. Kemana motor sia? Ditarik dekel wae. Tar lain. Geus enak mah lewat ka. Dek kamana? Cocok urang mau ngomong heula Nek diuk baru benar. Lima penting, Mang. Aduh, penting naon aya? Tuh, kieu urang kan, Mang. Keur kamari. Heeh. Keur ulin di kaler ka dia ka boga urang. Kaler mana sih? Kaler ieu. Di sawit? Oh, di sawit. Oh, terus Cuman dibegal motor urang. Ditembakan oh. dibegal aja sirup penes ya dibegal. Atuh dibalangkeun karo pangacau aing gila ta begal. Suwe tah. Terus motornya benang. Atuh beunang lah maknya aing lamun teu beunang mah mal leumpang suku meureun. Terus kumaha ayeuna? Atuh enak mah pangtengankeun ya. Ka aing tah maksudna. Atuh pangtengankeun selo komisi mah urang geus bebeda ka kolot urang. Pokona mah kieu eta daerah aing. Oh. Ya. Cek weng di teangan, tenang bae sia. Ya. Tapi bener ya, Mang. Bener. Oh, selo bae komisi mah istilahnya. Kang ngalamun deui. Geus cenah ka ditu, urang mabor. Aing mah Tenang, komisi kueng di tungguan. Oke, ya. siap. Awas ya. Oh. Buah-buah eta. Sasaran eta kusi bejig jeung kusi acan. Bahaya eta langganan aing eta mun kitu mah. Aduh, karunya oge eta ka budak. Kumaha nya?
aya keneh apa eueuh ta motor lamun geus dicairkeun eta motor cilaka. Waduh. Kumaha ieu geus kieu? Mana yang menang penghasilan mah ya. Bego. Terus mas ya, kumaha? Hasil. Oh, pada Seru aja gitu. Ayo orang dari itu. Siap. Biarlah semua berlalu pergi Gariong, dan cili aing nyeri ya. Naon si Sio bakal mak bae. Nek hujan ya mana? Sabar, Belik belik lewat mau kemana? Bawel bae di. Buru. Apa? Buru. Godong. Wah. Buru. Gigi. Wah. Parah sih mah motorna. Dek bisa lalahunan. Nyangkut gas tak? Aduh. Ayo, udah. Lari. Lahunan, mau masa beda lalahunan ya. Oh, makan lain, bukan makanan kacamata nama. Akan tuh iya naon ieu? Iya naon? Peso. Ini naon kan peso. Nah, ini kan naon coba. Kana naon? Alam. Ale. Udah lupas. Saya mah. Woi, nulan yuk. Woi, mana baca-baca dia mau begal ya. Woi, Ayo mah. Ke bawah. Satu, dua. Ampun lo. Budak mah. Gangguan nih. Udah baik. Rokan gangguan. Ajan. Maedan dia. Mana si bejing? Aduh. Oh, datang baik. Woi, lalahunan dia. Woi, Turun ya. turun. Woi. Woi. Satu, Woi. Waduh, parah. Woi. Parah. Kabur. Woi. Tadi mah barbar nulungan Neng Lin. Sugan we motorna beunang. Ini motornya. Ini nggak apa-apa kan? Aduh, ayo baru tinggal gembekus ya. ampura mah. Mak, turunnya atas nulungan motor Neng. Ya sama-sama Neng. Ayo tuh orang Neng yang. turun kan. Ayo orang yang wak deh yuk. Oh ini. Cepat bah.
Kemana sih pergi? Bawa, dibalangkan dia. Parah eta, mana motor tadi? Mama Eden dah mah dikatarkeun aing ka ditu. Pukul aja serua. Arahnya. Kalap sama jelema. Aing dibusung sapun di ditu. Jin dah mah lain jelema. Harus balik lagi sah. Mulai aja hujan. Cenah teteraku bedog, cenah teu mempan ku pelor, awak gede kumis baplang diajak tarung jeung meong, teu pisan-pisan. Kasebut jawara jago, awak ngapinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo, kapaksa nonjok boboko, tanaga